Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu dina acara dongeng Sunda anu dina jejer carios nyaeta kasasar lampah. Satu acan dongeng Sunda ieu dikawitan Adul badena daheula diapunten boh bilih aya nami-nami anu kasabit, nama-nama anu kasebat, atau napi aya tempat sareng padumukan anu kacacandak dina namina, pamugi diapunten. Kumargi ieu mah sakedar hiburan nungkulnya, panginten sing sanaos caritana kisahna dicanak dina kisah kanyataan tetep we upami dina nami patempatan sareng jenengan mah pasti disamarkeun nya. Sareng deui mangadu nada dihapunten boh bilih aya tata aya bahasa anu kurang merna, anu kurang katampi dina hati, pamugi dihapunten wae nya. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos dongeng Sunda kasasar lampah anu munggaran ku Mang Adul baris di kawitan. Tapi sateacana Mang Adul nyuhunkeun pangrojongna di sadayana nya, kanggo nyuhunkeun di subscribe heula, di like sareng di komen ya, supados Mang Adul teu gontot lah istilahna mah, teu petot-petot kana ngadamel dongeng ieu nya. Sareng tong hilap atuh diaktifkeun lonceng notifikasina supados palawargi sadayana uninga kana carios salajengna kumaha cenah lalampahan dongeng Sunda kasasar lampah ieu teh nya. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng ku Mang Adul bade dikawitan. Brung wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun di salah sahiji pilemuran anu katelahna Kampung Sudahayu, dibarengan ku meletekna panon poe recetna mangrupa-rupa sora manuk bari maleberkeun jangjagna nandakeun yen peuting geus kaganti ku beurang. Tinggar nyas-nyasai ibu nina tungtung dangdaunan katojo ku hibarna cahaya panon poe diwanci isuk-isuk eta. Teu saeutik masyarakat pangeusi Kampung Sudahayu oge anu biasa digarawe mah geus saringkil ngabarogaan tujuan ka sawah jeung ka kebonna masing-masing. Tapi lain halna jeung keluarga Mang Tarmin anu kabeneran poe eta mah katingali araya di imahna kusabab cenah geus ngabogaan janji jeung Haji Bohim erek pangukurkeun sawah anu karek diberi ku Haji Bohim. Sakalian cenah BM oge pamajikan Mang Tarmin dititah mantuan masak ku Haji Rum pamajikanana Haji Bohim nyaeta pikeun nyuguhan anu ngalukur sawah. Ari si Bongkeng anakna Mang Tarmin jeung BM bangunna keur sibuk pisan ngagugulung sair ngome-ngome anu sararweh balas dikakarait nalika nyair di walungan. Bapana, rek kunci kumaha indit ka sawah Haji Bohim teh?
Pok BM nanya ka salakina. Ari Mang Tarmin lain ngajawab, kalah cukcrek bari gugutut bangun manggih ka seunggah. Nari bapana lain ngajawab, kalah gugutut bari jeung cukcrek geuning. Nupuh mak, bingung kuring mah, jawab Mang Tarmin. Nah make jeung bingung sagala, emangna bingung kunaon? BM tumanya deui ka salakina. Pungkuh kuring mah teu ngarasa bingung. Indit hariwang, ari teu indit butuh. Mang Tarmin ngajawab, bari tetep bari gugutrut bangun anu bingung nantukeun pilihan. Har ari bapana, kumaha ari sorangan? Pan geus puguh peuting teh anu nyanggupan Haji Bohim teh sorangan. Nah ari ayeuna nyebutkeun bingung, make jeung nyarita hariwang jeung butuh. Emangna ari hariwang teh hariwang kunaon? BM panjang lebar ngutruk ka salakina. Aduh, ari sorangan mah jika nu teu apal wae. Pan sorangan ge apa meureun? Kumaha Haji Bohim teh jeung keluargana? Pan teu saeutik. Kumaha pagawena anu dibageureun ku Haji Bohim teh geuning ngadadak pararae. Sieun urang mah hariwang. Keun lamun urang atawa maneh kumaha lamun kasih bongkeng? Gitu jawaban Mang Tarmin bari ngoleset turun dina dipan. Naon pak, mamawa kawing sagala? Si bongkeng mauran karena obrolan kolotna. Bae langsung unggah ka imah nyamperkeun ka kolotna anu eukeur ngararobrol. Lain ujang, lain mamawa ka maneh si bapa mah. Ngan cenah hariwang, heuh daek kitu teh mah heueuh mah oge hariwang. Tapi rek dikumahakeun deui atuh. Heueuh da urang teh butuh lamun teu nedunan kana titahan Haji Erup jeung Haji Bohim. Meureun urang teh moal dalahar. Da geus puguh nu sejenna macan waktuna narita heuh gawe mending. Kumahanya? Kitu ceuk BM. Bari langsung nyamperkeun ngusapan ka anakna. Hai atuh mak, make jeung sieun sagala. Emangna Haji Bohim teh sok mekel? Mun sieun, lawan atuh pak, mak nya elehan. Pan papa teh kuat, awakna ge badak geuningan. Hehehe. Si bongkeng nemalan. Bari ngaruluconan ka kolotna bangun eueuh ka sieun. Lain gitu ujang, piraku maneh teh teu apal kana obrolan-obrolan ti masyarakat. Ketang da barina ge maneh maleutik keneh, teu perlu nyaho. Ngan omat mama papadon ka maneh. Ulah sok kulang penganting ka sawah Haji Bohim. Komo lamun Haji Bohim barang bere, anu sakira kaleulewihi ulah sok ditarima. Cukup kunuhun we hungkul. BM mamatahan ka si bongkeng bari ngusapan kana sirahana. Kumaha tuh mak? Ek dinitan wae ieu teh. Mang Tarmin nanya ka BM bari kek diuk di gigireunana. Ari BM sancan ngajawab baehna curu ngucurkeun heula cai bae regot di inum caina. Ari ceuk kuring mah mending kena initan atuh bapa. Peupeurieun urang teh gawe anu sejen henteu. Keun bae we urang mah da boga pangeran. Urang nyuhunkeun perlindunganana we ti pangeran. Jawab BM bari kunial hudang sup ka kamar anu niat rek nyokot samping. Hayu atuh, rek bareng moal mah. Da kuring mah rek langsung ngajuk juga sawah. Da ka imah heula mah naon nguriling. Mang Tarmin nanya deui ka pamajikanana, bari curut turun manehna mah kaburuan. Heuh keun bae bapana maneh ti heula. Kuring mah bari eksa kalian rek ngalah heula laja cenah butuh kersamara. Da jebi Haji Erum di ditu eueuh. Jawab BM. Atuh geus pararuguh mah Mang Tarmin langsung we idit ti heula. Anu tujuan langsung ngajugjug ka sawahna Mang Haji Bohim. Ari BM saenggeusna bapatah ka si bongkeng, manehna ge langsung indit nuturkeun salakina ngan tujuanna beda. Kusabab BM mah langsung ngajugjug ka imahna Haji Erum erek mantuan masak pikeun nyuguhan salakina anu keur ngukur sawah jeung Haji Bohim.
Ari si Bongkeng saenggeus kadua kolotna ararinit manehna nuluykeun deui ngomekeun sair pikeun nyair ka walungan. Da geus puguh manehna masa popoena ngan saukur ulin paling-paling oge ngalalau ka walungan neangan beunteur neangan hurang sugan meunang jeung sugan senage eukeur deungeun sangu ngabantu-bantu nu jatuh kolotna. Uing mah heran ku si emak jeung si bapa kunaon nya make sieun ku Haji Bohim sagala. Padahal uing ge wani ka Haji Bohim mah, pan Haji Bohim mah leutik. Kitu ceuk si Bongkeng kukulutruk bari ngorek sair. Si Bongkeng masih kene penasaran naon meureun anu tadi da aroruakeun ku kolotna teh. Da emang atuh ari si Bongkeng mah teu apaleun naon anu ayeuna keur diramekeun ku masyarakat, anu dikenyilengkeun ku masyarakat teh tentang keluarga Haji Bohim. Bahkan si Bongkeng teu apaleun yen loba pegawai-pegawai Haji Bohim anu malaraot balukar ti deukeut teuing jeung Haji Bohim. Malah ngadenge mah cenah lamun aya pegawena anu geus dibere kaleulewihan, dibere leuwih sabangsaning kadaharan, perhiasan atau pakaian, pasti isukna teh langsung maot. Ngarasa sairna geus hade geus bener deui, si Bongkeng langsung asup ka imah bari tekung sirila kaluar deui bari sakalian ngoncikeun panto imahna. Si Bongkeng langsung indit anu niat erek ngajak si Ohen ngajak nyair ka wahangan engke sabada salat lohor. Saat can wanti rohor si Bongkeng geus balik deui ka imah. Tapi tekung sirila manehna kaluar deui bari geus make kopiah jeung sarung. Nu maksud dek salat lohor ka masjid. Da sing sanajan ngomongna borongong oge, si Bongkeng teh didikan agamana kawilang lumayan. Bubuhan meureun didikan jadi kolotna jeung panguruk guru ngajina Pak Haji Basar salaku kokolot di atap lemburan. Sarengsena salat lohor, si Bongkeng terus singkil sair dipanggul, malah mah mawa wadah nage ember leutik da cenah bisi menang lauk anu lumayan. Bari nungguan si Ohen nyamper ka imahna. Nanya si Ohen teh can nyamper keneh wae geuningan. Uing mending geus teh sabar ye hayang nyair. Kitu ceuk si Bongkeng. Sugan kudu disamper meureun ieu mah nya si Ohen teh. Mending geus kararesel kieu uing nungguan. Samper we kitu. Yung si Bongkeng langtung. Pas rek ngalengkah ka ciri rentang-rentang si Ohen geus datang. Kang, ayo atuh Kang, ayo. Kitu jeung si Ohen. Bari gugupay manehna henteu nyamperkeun ka imah si Bongkeng. Kusabab kege kasamper lamun erek init kawahangan mah. Terus si Bongkeng nyamperkeun bari braw arinit duanana anu maksud erek nyair kawahangan sugan jeung sugan cenah meunang milik anu gede pikeun dengan sangu engke sore. Kang, maneh masa sarung teu? Si Ohen nanya ka si Bongkeng. Maha atuh sarung mah, urang mah hayang salat engke asar engke lamun teh salat mah dorakas ya. Si Bongkeng nemalan bari nemongkeun sarung dina kantongna. Teu kacatur di jalanna si Bongkeng jeung si Ohen antukna narepi ka walungan. Sancan marehna turun, marehna neangan heula pituruneunana anu kira-kira deet. Soalna bisi salah ngalengkah kayak ngagejebur ka nu jero. Bisi ka bawa palid. Nah, terus dua nana aranculup ke wahangan. Sanggeus di wahangan marehna nyobaan sudak sedok ka sisi ka gigir. Tapi sancana si Bongkeng maca heula bismillah. Soalna cek pangwulukan Bapak Kiai Haji Basar oge
mun ngalakukeun lampah naon wae kudu dimimitian ku bismillah. Alus kieu cuaca teh kakara ge nyedok geus menang parai deui. Si Bongkeng ngomong ka si Ohen bari nemongkeun sair anu aya parayan. Sesarua oke menangkeun. Si Ohen nemalan bari manehna ge nemongkeun parai sarua geus meunang cenah. Tungtungna maraneh duaan beuki husu. Teu inget kana waktu. Terus we pokona mah mapai-mapai semet kawetan. Da puguh meureun ari ngaran lalauk anu lobaan maresep. Eta oge pedah we meureunan pas dibere cuacana keur hade. Cag teuneun heula lalampahan si Ohen jeung si Bongkeng anu keur meujeuhna resep ngalalauk semet ka poho kana waktu. Kacaritakeun di imahna Mang Tarmin jeung BM anu ngarep-ngarep kadatangan si Bongkeng. Soalna geus sore tapi si Bongkeng can datang-datang wae. Atuh kacida ruasna ningali jam geus aya jam 5 na geuningan. Bapana, kamana geuning budak teh becan datang-datang geuningan? Geus saha cenanya ka walunganana? Da sahara riwang kieu kuring mah. Cik atuh pangneangkeun. Hariwang bisi kumaha enam. Mangkani geus jam 5 deui. Jeung saha tadi ngomongna cenah rek nyair nanya. BM nyarita ka Mang Tarmim bari nitah pangneangkeun ka walungan. Maklum ari ngaran jadi kolot mambeureunan hariwang. Keur mah budak hijina katama-tama jam sakitu can balik keneh wae. Heueuh ka mana nya atuh budak teh? Geus jam sakieu masih kena can balik. Kabiasaan da budak ngahariwangkeun ka kolot. Teang we kitu ieu teh. Mang Tarmin nemalan bari jeung udang terus ulak ilik neangan baju. Anu maksud manehna erek neang si Bongkeng ka walungan. Bapana kabelah kieu jalana. Bari teang heula si Ohen aya eueuh. Nah jeung si Ohen lain ngairna. Nu sok ngahariwangkeun pisan budak teh. Kan urang jalan kieu we. Da pasnya ge jeung si Ohen atuh. Mang Tarmin nemalan deui bari curut turun ka buruan. Anu maksud ek langsung neang heula katun si Ohen rek nanyakeun ka kolotna si Ohen. Barang Mang Tarmin rek init rong heap teh si Bongkeng datang. Pak, rek mana Pak? Nu siga nururusuhan kitu geuningan. Kitu jeung si Bongkeng. Geuning datang. Syukur atuh jang ari geus balik mah. Ulah sok kamalina anjang ari ngair teh. Sing inget kana waktu. Ieu teh pan geus sore atuh jang. Sakedeung deui ge magrib. Resep atuh da Pak. Meni lobaan laukna teh kakaraeun pada alus beureun cuacana. Tuh tingali Pak, baradagnya loba paraina oge. Pokona mah dinten ieu Bapak bakal mamam raos lah pokona mah. Resep jang. Tapi anggar we kudu ingat karena waktu mah ngalawura di wahangan masuk loba jurig sane kala komo lamun kamar baya mah ari maneh bieu nyair ka belah mana di kamar baya pada di marbaya anu ngomong-ngomong sulobaan mah heuh dari dinya mah loba demit mah. Mang Tarmin nanya ke anakna manehna hariwang bisi anakna jig-jig ka marbaya nyairna pedah wahangan marbaya mah geus katelah ku masyarakatna yen eta wahangan teh tempat pamicinan mait anu mararuja. Teu Pak teh ka marbaya pugun can nepi ka dinya ge geus menang loba jadi henteu nyampe ka marbaya mah Pak. Kitu jeung si Bongkeng bari terus asup ka imah. Erek mikeun lauk ka indungna hasil nang nyair di walungan. Mak, ya mah lauk teh mak menang loba mah. Heuh jang geuning mah balik. Heuh syukur atuh ari geus balik mah.
BM ngerasa bunga ningali anak nangis datang. Sok keteuneun didinya ujang, aneh mah langsung we kacai. Ari maneh erek ngaji moal, da ieu sakedeung dege magrib geuningan. Moal mah bae kadang geus bebeja ka Pak Haji ge, apaleun tadi ke pepangi di jalan, uing tas nyair di walungan. Si Bongkeng nemalan bari langsung init kacai. Saberesna dicai, si Bongkeng langsung init ka Masigit. Nah aja ayeuna mah cenah moal langsung ngaji. Da karasa meureun, beuteungna karasa lapar. Balas babaseuhan tadi tas nyair di walungan. Pas nepi ka imah, kasampak inuna geus beres masak. Atuh kacida bunga nasi Bongkeng teh da geus puguh, tita tadi beuteungna geus karasa lapar. Langsung manehna nyokot piring, anu niat erek langsung dahar. Rek dahar ayeuna Jang. Ka mana geuning bapak maneh? Nah teu bareng. BM nanya ka si Bongkeng, bari ngakeul sangu anu karek niatna ngajait. Bieu mah aya mah tulangan uing. Teuing kapipir heula meureun malam domba. Tapi da geus diparab domba mah tadi nya mah nya. Teuing tadi luar keneh meureun mah. Si Bongkeng nemalan bari nyokelan piring bangun anu geus teu kuateun hayang dahar. Kela tuh Jang, dagoan si bapak ngameh ngariung daharna, resep nikmat ari ngariung mah berayang. Heuh atuh mak, ka mananya si bapak teh meunang asara rese, nyaho uing teh geus lapar ieu teh. Barang si Bongkeng beres nyarita, kurunyung Mang Tarmin datang di tukangeunana. "Naon Jang? Mending geus teu kuat kitu maneh kana dahar. Pek atuh geura lahar. Sarua lah bapak ge lapar ketang. Hayang nyobaan lauk nang mawa maneh Jang." Mang Tarmin mauran karena omongan si Bongkeng, bari kek diuk gigireun si Bongkeng. Anu niat rek langsung dahar berjamaah. Dahar weda lahar babarengan, ngariung bala kecerakat bangun anu nikmat. Sareng seda lahar, Mang Tarmin, BM jeung si Bongkeng ngarariung di tepas, bari ngararobrol. Sabenerna mah kuring teh dititah mencetan ayeuna teh ku Haji Bohim. Ngan horea mah asa teu merean hatena. Mang Tarmin nyarita ka BM jeung si Bongkeng. Ulah tuh bapana ari horea mah bisi jadi matak jeung bisi harariwang kok mau peuting-peuting. Soalna anu geus ieu kasebutkeun teh keur zaman peuting, keur wanci peuting. Heueuh mak. Kuring ge sieun. Dari henteu-henteu ge kuring teh masih kena hayang hirup. Lain dari sudon mah. Ngan atuh da geus pada-pada nyaho geuning keluarga Haji Bohim teh kumaha. Heueuh, urang masuk mata keluar ringung puguh. Kitu ceuk Mang Tarmin. Ari si Bongkeng bari diuk teh manehna pek lalengutan. Bangun anu tunduh, meureun kawargan teuing sigana mapas bieu tas dalahar. Langsung we manehna teh ngagoloyong ka kamar, anu niat erek sare. Tapi teu kungsila si Bongkeng keluar deui, bari ngagurudug. Kunaon ari maneh Jang? Wong ku bieu teh rek sare, tapi ngagurudug di keluar. Aya nu poho mak, uing erek nyarita ka emak jeung ka bapak. Meunang teh mak uing isukan erek nyair deui jeung si Ohen. Soalna alah katagihan mak, tadi menikah cida resepna eta nyair. Meni lobaan mak. Alah pokona mah resep. Si Bongkeng ngomong ka Inung jeung ka bapana, bebeja yen isuk hayang nyair deui. Ai keur mama juk teh teuing Jang. Anu penting mama papadon ka hidep. Kade ulah nyair ka Marbaya. Da geus puguh hariwang di Marbaya teh. Moal atuh mak, da teu kudu ka Marbaya ngalauk sakitu mah. Tadi ge meni lobaan alah semet kapoh kana waktu eta jeung si Ohen. Resep sia mak. Terus si Bongkeng sanggeus ngomong kitu mah asup di ka kamar anu niat herek sare. Sabab isuk rek nyair deui.
dicaturkeun wanci isuk-isuk. Si Bongkeng geus siap-siap. Manehna erek init nyair deui ka wahangan. Padahal waktu teh masih kene isuk-isuk. Ari maneh rek ka mana Ujang? Wayah kiwari geus singkil. Can sarapan-sarapan acan. Atuh wayah kiwari mah laukna ge can araya, da taririseun kene. Har ari si emak. Moal atuh mak. Piraku we uing rek nyair wayah kiwari. Bade jeung aya-aya wae si mama. Piraku we aya lauk taririseun. Pan lauk mah tuh biasana ge dina cai mak. Jawab si Bongkeng bari gugutrut. Heuh bae Jang, erek nyair mah jeung wae. Da mama ayeuna rek digarawe jeung si bapa tuh erek ka imahna Mang Toib. Ngan kadewe nya lamun nyair teh balikna ulah buri teuing. Hariwang ulah sia kamari. Pokona mah lewat asar saeutik langsung balik. Keur bae teu kudu mamawa sarung supaya muru salat asar di imah we atuh engke mah. Nya siap malah. Pokona mah dilaksanakeun kuing malah siap pokona mah. Cek si Bongkeng bangun anu sumanget pisan kana erek nyair teh. Sanggeus BM jeung Mang Tarmin bararangkat ka Mang Toib. Atuh si Bongkeng oge milu init. Ngan ari si Bongkeng init ka si Ohen. Maksud rek nanyakeun jadi moal nyair poe ayeuna. Kusawab si Bongkeng mah geuning geus teu sabar inget wae kana lauk anu kamari. Meni resep cenah ngalana bakat kuloba eta di wahangan laukna. Pas si Bongkeng nyamperkeun ka imah si Ohen, kasapak si Ohen teh geus siap. Sing horek si Ohen oge geus teu kuat cenah hayang ngalalauk deui siga kamari. Masih kainget-inget cenah ge sakumaha lobana eta lauk. Bahkan kaimpi-impi ku si Ohen mah. Antukna maranehna arinit samemeh lohor. Malahan mah mawa sarung cenahkeun bae kajen engke salat lohor dina batu we di wahangan. Meh bebeunanganna loba. Malahan maranehna teh marawa emberna ge nu kararde ngameh bebeunanganna leuwih loba. Teu kacatur di jalana si Ohen jeung si Bongkeng geus nepi ka wahangan. Malahan mah manehna henteu loba pukar pikir deui langsung ngagacileung ka wahangan bari sudah kesedok neangan lauk. Tapi aneh cenah harita mah eueuhan pisan laukna teh malahan teu meunang-meunang. Geus dikucek geus dikukumaha tetep we teu meunang. Geus dicobaan kana leuwih nu rada jero keukeuh teu meunang. Tungtungna si Bongkeng bingung. Nah ayeuna bet hese-hese teuing bet beda jeung teu kamari cenah kitu cek si Bongkeng. Mehem ayeuna mah bet eueuhan nya ngalalauk teh. Teu siga kamari. Kamari mah meni asa giriwil lobaan. Uing geus sempat ka impi-impi nya. Nah ayeuna euy. Nah hanya bet eueuhan. Kayaknya ayeuna mah gengnya. Nah hanya. Si Ohen ngajawab kana omonganna si Bongkeng. Si Bongkeng jeung si Ohen kacida bingungna. Nah atuh geuning kedapata poe ayeuna mah beda jeung kamari. Kamari mah cenah meni gampang pisan ngalalauk teh. Barang keur barariung kitu teu sadar manehna yen di pasir aya nu merhatikeun lalaki setengah baya. Kabeneran itu aya barudak di wahangan. Milaur keur kamari keur peuting si Tarmin teu jadi ka imah. Itu geuningan siga si Bongkeng. Baekeun bapana teu beunang sugan budakna atuh. Rek disampeurkeun sia. Kitu kecapna. Sing horeng eta teh sing horeng Haji Bohim anu ngahaja keur kekeleuyeungan ku sabab keur peuting. Mang Tarmin teu daek dititah mencetan ka imah. Ting naon atuh nu dijalan maksudna eta teh da meuni kakalayangan samet kana neangan jelema kitu.
Antukna manehna turun anclup ka wahangan anu maksud nyamperkeun si Bongkeng jeung si Ohen. Keng, keur naon maneh Keng? Ayaan eueuh nyair teh. Hayang anu lobaan laukna henteu. Haji Bohim ngomong ka si Bongkeng. Emang di belang mana kitu mang anu lobaan? Ciklah tuduhkeun ke uing. Urang tehang ku uing. Si Bongkeng malik nanya ke Haji Bohim. Bener Keng, maneh hayang kanu lobaan. Tuh kabelah ditu Keng, kamar baya loba di ditu mah. Lauk nu beureum aya, nu bodas aya, nu hejo loba. Cobaan geraju Keng. Haji Bohim duhkeun ka si Bongkeng supaya nyairna kamar baya. Teuing aya maksud naon tah teu nyaho tah Haji Bohim teh. Embung mang kamar baya mah. Sieun uingna bari jeung da dicare ku si emak jeung ku si bapa. Ulah kamar baya cenah loba dedemit. Si Bongkeng ngajawab ka Haji Bohim. Bebeja yen kolotna nyarek ulah nyair kamar baya kusabab barbaya teh tempat pamiceunan mayit. Moal atuh Keng. Ke kumang Haji dibere jimatna supaya teu dihakan ku jurig. Da Mang Haji mah geus biasa. Osok ngalah kadinya. Lobaan Keng. Hayang henteu jimatna. Haji Bohim terus ngolo ka si Bongkeng. Baina nawaran jimat cenah ngameh teu dihakan ku jurig. Da biasana cenah manehna ge osok ngalah kadinya mawa jimat eta mah henteu dihakan ku jurig teh. Ari si Bongkeng ditawaran kitu ku Haji Bohim teh atuh langsung curing hak. Ari si Ohen mah embungeun. Ngan si Bongkeng mah keukeuh da manehna ngarasa dibere jimat ku Haji Bohim. Rek nyobaan kamar baya cenah ngame engke kolotna ngarasa sugema lamun manehna mawa bebeunangan anu mucekil. Saenggeus ku Haji Bohim dibere geurang lamak, si Bongkeng antukna berinit kamar baya. Ari si Ohen geus nyarek si Ohen teh sabenerna mah ka si Bongkeng. Ngan si Bongkeng keukeuh da manehna rasa mau kahaboga jimat eta. Si Ohen bingung, tapi manehna rek ninggalkeun ge teu wani karunya ka si Bongkeng. Antukna si Ohen nungguan manehna digigir belah luhur, rada anggang kamar baya ngan katingalingakeun. Jadi si Bongkeng kalitu ka dieu ge katalingakeun ku si Ohen. Barang si Bongkeng ngalagajleng kana leuwih, ujug-ujug keleup keleup. Tolongan urang hen, tolongan urang. Keleup. Si Bongkeng teu kaciri deui, nu kaciri ngan saukur urutna hungkul sair di luhur. Atuh kacida leuasna si Ohen teh ningali baturna kekerlepan langsung eueuh teh. Ari ulak ilik manehna neangan Haji Bohim, geus eueuh Haji Bohim teh. Lain bingung atuh si Ohen teh. Deg manehna langsung lumpat ka pilemuran anu maksud erek bebeja ka kolotna. Sanepina ka lemur, si Ohen langsung bebeja ka Mang Tarmin. Yen si Bongkeng tilelep di marbaya. Malahan mah lain ka Mang Tarmin hungkul bebejana teh. Ka unggal jelema anu nanya oge si Ohen bebeja yen si Bongkeng tilelep di marbaya. Atuh ibur salah lemur. Kabeh pada ngabri ngadatangan marbaya anu maksud erek neang bari nyalametkeun si Bongkeng. Sugan jeung sugan masih keneh kapimilik. Rupina waktosna partos teh nya kapan palawargi. Dongeng Sunda kasasar lampah bagian kahiji dicekapkeun dugi ka dieu wae. Insyaallah dongeng Sunda kasasar lampah bagian kadua kumang Adul baris di pedar dinten Sabtu anu payun. Permios.